Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasiker Rika Dewi dari kelas 12 D3. Di sini saya akan membacakan artikel bahasa Sunda tentang bakso aci. Bakso aci atau eta liweuh katelan bakso aci mangrupa salah satu hiji jajanan nu orasepan jeung gampang pisan kapangin. Sebenarnya bakso aci teh kapanggi lengkap sabab ieu campuran daging siga bakso patarosan. Nah, ti mana asalna bakso aci? Bakso aci teh di mana? Ti mana asalna yaitu Garut. Wewengkon di Jawa Barat ngejawab panatan bakso aci. Asalna sacara umum bakso anu urang terang nyaeta daging olahan anu digiling sareng dicampur sareng aci sareng bodas endog bakso jeung bakso aci duanana bentukna bulet teu mibana teksturna kenyal sanaja kitu. Bakso aci mangrupa bakso murni dijeng dina adonan aci tanpa dicampurkeun jeung daging giling. Dina bahan utamana pasti atawa urang Sunda menyebut aci, rupana saruana jeung sambel cilok anu mindeng urang karadapan. Beda kuah bakso aci jeung kuah cilok di dieu nyaeta teh rasa jeung penyajianna. Cilok kuah ngabogan rasa saos anu gurih. Bakso acina gampang dipindahkan dina internet nepi media sosial ngan tantunakeun mengunjungkeun mangkok bakso aci teh jeung kuah nengeuna nu datang kudu sembari ngantri. Tangtos kuliner anu laris ieu henteu ngaukur tiasa dinikmateun di Jawa Barat. Bakso aci geus dihasilkeun kana rahan pasar tradisional. Seueur pangusaha kuliner teh sagala rupa daerah anu mangimitan ngarancang sareh pangajualan aci bakso ieu kalangan segala rupa inovasi dina presentasi rasa sareng rupa kemasan. Penggemar bakso aci teh tangtung geus apal kana rasa kaldu anu teh gurih jeung hasem. Kuah mangrupa komponen penting pikeun nambahan kesegaran nalika ngadahar bakso aci. Basa pikeun saos bakso aci diwayung ku cai bumbu rempah, uyah kaldu, hurang garing, sarat daun jeruk nipis anu sampurna dicampurkeun ka kuah seger nu ngumpah handap eta ti koro anjeun sakah ngeleuwih nikmateun. Biasa sambel bakso aci teh dibere jeruk nipis atau jeruk nipis teh yang nyegerkeun. Hiji non teh bisa disilakan dina mangkok bakso aci leren tostona sambel cabe ngarupakeun pendamping wajib pikeun hampir sadaya bakso. Saos gurih kuliner anjeun tiasa milih sambel cabe karesep anjeun pikeun dituang kang mangkok bakso aci. Bakso aci tanpa bahan pelengkap atawa topping memang nikmat. Aya sasabaraha bahan pelengkap atawa hiasan bakso aci teh dipilih ti tahu, cuangki, suwir hayam, cakar, tetelan jeung sabajana. Sakitu sediki ulasan ngeunana bakso aci sareng jawaban kana patarosan ti mana bakso aci asalna. Bakso aci sambel bahan pelengkap jeung sambel handap kadep dikaberkeun dina mangkok mangrupakeun masakan sampurna pikeun dirasakeun utama dina musim hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.